Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra bageakeun Mang Barna ieu. Ngadongeng deui wae. Mun milih barade gitu hoyong pelet maronge ka aya Rusiana. Rusia pelet maronge karangan Bapaan Merdeka Permana. Mitra dangu ayeuna seri anu kaopat. Hanca anu katuna waktos dinten kamari upami telepat parantos dugi ka nyotong tu bae sararea bakal boga cita-cita serba gitu ngan moal sakabehna lalaki sanggup nyubadanana da ari kaula mangarasa moal sanggup tapi bubutuh kaula ka putri nu opat henteu di leungit. Jawab Prabu Walangsungsang. Parantos dugi kadinya nya kamari teh mitra kumatrasna nyangakeun Rusia pelet marongge yasana Bapaan Merdeka Permana. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu ari putri anu opatan teh di karajaan kalihan lain golongan menak eueuh teueuh raja ngan sanajan kitu sapangeussi eta karajaan kacida ajrihna lain bae rakyat biasa dalah anu caricing di karaton ge neuneun hormat. Anu ngarasa hormat ka putri anu opatan teh oge Kanjeng Prabu Walangsungsang. Kanjeng Prabu ngarasa hormat sabab putri anu opatan kacida gede jasana ka nagara. Najan karajaan kalihan ukur karajaan leutik sahanapeun karajaan Galuh Jaya tapi ku pangabisa putri anu opatan karajaan kalihan hirupna ayem tentrem tengalaman bancang bakeuh rahayatna raruntut raut jauh tina pacogregan atuh ku karajaan Sumedang Larang sasat dipi hormat jeung dipikanya Kanjeng Prabu Walangsungsang nyaah ka rahayat atuh rahayatna nyaah kana jadi raja kabeh jalma jadi silih pikanya ade kusabab pangabisa putri anu opatan dinamakeun kaasih papada jalma kusabab karasa jasa-jasana atuh raja teh kacida hormatna ka putri anu opatan teh sanajan Nyi Maidah Nyi Gabug Nyi Naibah jeung Nyi Setayu lain pangkat menak tapi maranehna boga kadudukan anu terhormat di karajaan kalihan. Malah minangka tanda hormat lamur tempat para putri anu opat ngadegeun padepokan anu tadina ngaranna Desa Puhun ku raja oge dilani jadi Desa Kalihan Asih. Desa Kalihan Asih teh anu kadienakeun ku urang di Piwanu salaku Desa Maronge. Mitra dina hiji waktu Prabu Walangsungsang ngonang putri anu opatan ka karaton. Lamun aya anu kudu dibadamikeun putri anu opatan teh sok rajin diogan
pikeun dipenta pamanggihna. Harita oge raja boga badamikeun anu kudu dirundingkeun ku ais pangampih karajaan. Ngan sanajan kitu pihak karajaan teu weleh ngogan putri anu opatan pikeun dipenta ka manangna. Dah, gening. Ni Setayu sabarakan jago datang. Ayo om, gadio. Ya. Kaulah teh. Gaduh. Badamikeun. Cek Prabu Walang Sangsang. Bunga dumeh putri anu opatan geus datang. Datangna baliting langeor jiga macan teunangan. Sarerea utamana kaum lalaki ting paralong teu ngiceup-ngiceup. Ngan di mana putri anu opatan malik neuteup, rupa eta rungkul jiga bueuk meunang mabuk. Bari ati-ati jeung tarapti gek putri anu opatan diuk aremok dina amparan Alketip. Geus kitu ting cerdok nyemah. Gusti Prabu, ieu jisim abdi opatan nyangakeun sembah bakti ka salira panjenengan. Ceuk Nyi Setayu minangka nu pangkolotna jeung anu sok jadi juru wicara. Pangabdi Nyai opatan diterima kalawan kabungahan. Malah kaula teh kacida bungahna sabab Nyai opatan karsa nyumpingan pangogan kaula ye. Ceuk Kanjeng Prabu Walang Sangsang. Saban nampi pangogan ti salira jisim abdi opatan mau oleh nyubadanan. Namun kinten-kinten bade aya raraga naon. Dugikeun ka jisim abdi opatan oge ngiring ka ulem Gusti. Ceuk Nyi Setayu nyemah deui. Atuh daradad Prabu Walang Sangsang nerangkeun yen rek aya anu kudu dibadamikeun tur putri anu opatan bakal dipenta ka mandangna. Berat nyuhun berat nanggung. Berat narimakeunana wirana jisim abdi opatan teu weleh disuhunkeun ka mandangna. Padahal jisim abdi teh sanes jalmi penting, sanes jalmi pinter, malih teu bodo-bodo acan. Ceuk Nyi Setayu handap asor. Nguping kitu ari Kanjeng Prabu mah ukur nyenghel seuri. Meureun aya ku Ayung-Yun nu gareulis jeung nu palinter. Ai nu gareulisnya sok Ayung-Yun wae. Nuhun. Teu jiga nu goreng patut, keur mah goreng patut pika sabaleun. Ieu keur gareulis teh palinter deui ka Yung-Yun deui. Poala. Sabab ari paripolana mah estu mamanapan jeung handap asor. Jauh tina adigung-adiguna boga cupat sombong aduh. Sok aya paribasa sanajan kaluar tina bujur hayam. Ari mangpaat mah kudu diala. Atuh angot ka manang ti Nyai nu opatan. Pilaku ku kaula dimemorekeun. Atuh sok mangga dugikeun naon anu kedah dicarioskeun atanapi anu kedah meriyogikeun ka mandang ti jisim kaula opatan teh sumangga geura saurkeun. Ceuk Nyi Setayu. Atuh daradad bae Prabu Walang Sangsang nerangkeun naon anu ku sararea kudu dibadamikeun. Kaula memang merlukeun ka manang ti sababaraha pihak. Ti para mantri, ti para pati, oge ti putri anu opatan. Saupami jisim kaula mampu masihan gamanang. Jisim gaula bade ngiring di talapung ngiring di talapung. Bade ngiring jabung tumalapung jajarios. Namun upami teu mampu, jisim gaula saja ngiringan bae. Ceuk patih pon kitu deui para mantri sacarita anu sarua. Malah ali sararea geus sacarita mah tarolong bae Prabu Walang Sangsang teh medar perkara anu kudu disawalakeun teh. Minggu kamari kaula teh diangkir ka Ciguling. Ku junjunan urang ti Sumedang Larang. Di Paseban kaula
kasih nugrahaan beja pikabungaheun. Kanjeng Narpati Sumedang Larang parantos masihan wewenang anu langkung lega ka kaula. Nyaita aya sababaraha wewengkon anu saur anjeunna kadah kaereh ka karajaan kalihan. Dah kaula teu ngarasa di sajen pihak ieu teh beja anu pikabungaheun. Tapi di pihak sajen deui bakal pikiraneun. Ari bungahna nya saha anu teu hayang boga wilayah ngalegaan. Ngan bahan pikiraneunana lamun wewengkon beuki lega, meureun urusan oge beuki nambahan. Lamun eta anugerah ditampana kira-kirana moal matak ngabeungbeurang ka urang. Sabab kapanan eces dina ngakolakeun lahan anu anyar teh tanaga oge kudu beuki bedas. Lamun mah di dinya aya padumuk nyatana ambar hayat, meureun urang teh boga tanggung jawab tamahan. Lamun mah eta wewengkon teh lahan tanah kosong, meureun kudu dieusian ku hal-hal anu mangpaat jeung hasilkeun. Jadi kaula deuk menta kamanang kasararea nah kudu ditambah atau ditampik bae eta kapercayaan teh. Ceuk Prabu Walangsungsang panjang lebar. Mitra kaum dangu nu araya di paseban karaton lila ting haruleng jigana maranehna oge sarua keur mikir-mikir pijawabeunana. Jawaban anu engkena bakal jadi kamanang keur bahan putusan nu jadi raja. Sanggeus lila ting haruleng, cung salah saurang patih teh ngacungkeun leungeun. Yok patih asungkeun. Kumaha pamanggih Andika? Ceuk raja. Sanggeus sedoknya mah ngong patih cacarita. Saur pamadagan jisim gaula. Anugerah ti Narpati Sumedang Larang teh hiji kapercandanan anu ulah dimamorekeun. Aduh gituna jisim kaula magaduh usul. Sangkan wewengkon anu tos dipasiekeun ka urang teh kedah ditambi kalawan kabingahan. Ceuk patih. Kanjeng Prabu ungut-ungutan. Inyana kacida bungahna. Sabab patihna boga pamanggih sarupa kitu ngan teu lilacung deui pangagung sejena. Sok mantri asongkeun pamanggih Andika cingan. Saur Kanjeng Prabu. Sanggeus cedok nyemah mantri ngasongkeun pamadeganana. Jisim kaula oge satuju upami urang nampi kana eta anugerah. Margi kapercantanan ti Pangagung Sumedang Larang teh hiji kahormatan kanggo urang eta teh. Namun sawangsulna saupami urang teu tiasa ngamangpaatkeun eta anugerah, hartosna urang ge bakal kaajen salaku anu teu tiasa ngajaga kahormatan manawi. Maksudna kumaha he mantri? Cek raja jika anu can pati paham kana maksud bawahanana. Atuh daradad mantri nerangkeun leuwih melele. Yen ceuk manehna lain gawe memeh memuluk ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara teh. Angot cenah mun wewengkonna beuki ngalegaan. Janjian urang teh kedah ngarumaoskeun gitu dah. Beresna dugi kadenget ieu urang teu acan ngabungahkeun ambar hayat kalawan sampurna. Leres ambar hayat karajaan
kalihan teh taya kabejakeun aya anu kurang bangan. Tetebiheun make aya beja kalaparan kurang tedaun mah. Tebi. Namun urang oge kedah ngangken. Yen urang salaku ais pangambi nagara dugi kadenget kiwari teh acan masihan paleleuwih ka amarah hayat. Padahal panginten cita-cita amarah hayat teh henteu mung sakadar teu kalaparan. Tapi eta teh maranehna gaduh cita-cita kahirupan beuki ningkat. Eta hartosna sun urang teh kada langkung gemet panginten. Sareng langkung ageng deui dina majuangkeun kepentingan amarah hayat. Asa kirang wijaksana nun. Saupami kawajiban nu teu payun teu acan diestokeun. Tos ngalengkah deui kana udagan anu engal. Tah, jisim kaula teh hariwang. Risi kapayuna cacagdang kaeun. Henteu tiasa ngalaksanakeun padamelan kalawan jejem. Ceuk mantri. Mitra atuh hari geus nampak kamandang sarupa kitu mah leng raja teh ngahuleng. Cing. Kumaha ari ceuk putri anu opatan? Kanjeng Prabu ngareret ka para putri anu ngajajar aremok dina amparan Alketip loh. Nuju sales mah mitra kieu nyebat Alketip ke Alkenip. Wahnya. Halangani aduh. Alketip maksudnya lah punten nuju sales mah ieu. Atuh nu obatan ting paralong jika masing-masing hayang mere kasempetan ka anu sejena pikeun cacarita. Rupina bade disarenkeun bae si Acek Setayu. Kumaha kamandang anjeunna? Nya abdi anu tiluan satuju bae. Ceuk Nyi Gabug. Kituna teh bari ngareret ka Nyi Setayu anu panggedena. Ari nu dipelong deui malikna teu peula ka adi-adina. Tapi mun aya kata panuju kana pamadagan Acek, nu sejen taya bayana ngasongkeun pamanggihna nya. Ceuk Nyi Setayu. Gusti Prabu, ulah rengatinggalih. Bilih pamendak jisim abdi teu keuna kana lelemutan salira nun. Ceuk Nyi Setayu bari cedok nyemah. Rek berem, rek hidung, tangtu kaula bakal ngabandungan. Naon anu kuan jika dicaritakeun Nyai? Temal Kanjeng Prabu. Tuluy geus kitu mah daradat bae. Nyi Setayu teh ngasongkeun pamadeganana. Tetela geuning manehna mah teu satuju mun karajaan kalihan narima tambahan wilayah teh. Kaula mawara satuju atawa teu satuju na kana pamadagan Andika. Ngan bae hade terangkeun heula. Naon bangna Nyai teu panuju mun kaula narima tambahan wewengkon. Ceuk Kanjeng Prabu. Basa ditanya naon alesanana Nyi Setayu kalah ngahuleng. Naha mun eta wewengkonku kaula dijarima, Nyai teu percaya yen kaula moal bisa ngurusna. Cek raja. Ditanya kitu Nyi Setayu gideug. Jisim abdi kalintang percantena. Yen salira Gusti bakal mampu ngamumule eta wewengkon.
tema Nyi Setayu. Dah, lamun percaya, nah atunya itu satuju kaulah narima kepercayaan di sinuhun di Sumedang Larang. Cek raja. Ngan waktu ditanya kitu Nyi Setayu anger teu bisa nemalan. Munyai boga pamandegan, tangtu kudu puguh alasanana. Pilaku ujug-ujug sakonyong-konyong boga pamandegan bari teu dipikir samemehna. Cek raja bingung karena pamadegan Nyi Setayu. Ngan aneh deh Nyi Setayu mah tetep we balem. Pokona jisim abdi mah teu satuju. Salira nampi tamihan wawangkon teh nun. Tema Nyi Setayu bari tungkul. Cing, dulur-dulurna kumaha? Cingan. Kanjeng Prabu ngareret ka Nyi Gabug, Nyi Naibah jeung Nyi Maidah. Tapi nu tiluan teu ngasongkeun pamadegan naon-naon. Cek raja ulah salempang. Sabab tadi Nyi Setayu minangka anu panggedena geus nyebutkeun yen teu jadi masalah mun ti antara maranehna aya anu beda pamanggih. Tapi eta putri anu tiluan keukeuh teu ngasongkeun pamadegan. Pamadegan jisim abdi ge sami sareng si Acek. Tema Nyi Gabug. Cing, anu duaan deui kumaha? Raja ngareret ka Nyi Maidah jeung Nyi Naibah. Pamadegan jisim kaula sami sareng si Acek. Cek Nyi Naibah. Itu deui Nyi Maidah ge sarua sa pamadegan. Nyarita sakali sewa ngitara. Mohon. Baharanya. Margi upami disakalikeun mah mitra mangbarna riweuh ngatur soal. Mitra kaum dangu, raja teu boleh panasaran. Ngan mungguh aneh sarerea baralem. Mugen ngasongkeun anu jadi alasanana. Atuh halis Kanjeng Prabu mungguh kerung. Inyana teu sugema mireungeuh putri anu opatan teu panuju tapi teu sanggup ngasongkeun alesanana. Tepikeun ka Sinewa Karengse, putri anu opatan mah baroga pamadegan anu sarua tapi pada balem. Mau ngasongkeun alesanana. Kanjeng Prabu jiga anu teu tarima kana paripolah putri anu opatan teh. Malah deket-deket kangarasa teu diajenan. Sabab ngasongkeun pamanggih tanpa alasan. Hebet jiga anu wabayagon. Jiga anu puraga tama kadengda. Jiga anu tama lair gado. Tepikeun ka putri anu opatan amitan ku raja teu ditarik teu ditakon deui atuh. Didon warogeun mitra. Sanggeus putri anu opatan mulang Kanjeng Prabu mah malah geus nyieun putusan. Yen eta kahormatan teh kudu dimangfaatkeun. Wewengkon anu dipasrahkeun ku Kanjeng Prabu di Sumedang Larang kudu diestokeun pisan. Hayu urang samiuk ngurus lahan anyar. Tepikeun ka bisa namahan kasajahteraan ambar hayat urang. Ceuk raja. Sarerea satuju yen eudeup banting tulang ngamajukeun wewengkon anyar tur hasilna bakal namahan kasajahteraan ambar hayat karajaan kalihan. Hari putri anu opatan mah marulang deui ka desa kalihan asih. Bari hate anu nogencang lain dumeh di baeudan ku raja
oge lain no gencang dumeh beda pamanggih teu bisa ngayunkeun ka hayang raja. No gencang sote sabab aya kapanasaran raja anu kumaranehna henteu bisa dikedalkeun. Nah aranjeun tiluan sapamadegan jeung tarawangan aceuk tepikeun ka sararea sasora. Ceuk Nyi Setayu sabot lempang di tengah lalampahan mulang kalemur. Anu tiluan ting rarana geula geus kitu ungeuk meh bareng. Rupina tarawangan urang sararea teh sami aceuk. Sami. Tema Nyi Gabug diingukeun ku anu duaan deui. Mun kitu urang teh memang sapamadegan mirengeh ka mangsa ka tukang. Babari nyaritakeunana sabab geus aya tapakna. Tapi mirengeh ka mangsa ka hareup eta ngaleuweuhi kawenangan anu murbeng alam. Pamali miheulaan pangeran. Ceuk Nyi Setayu bari diungekan ku adi-adina. Mitra kaum dangu sabot putri anu opatan boga kasibukan sejen. Ari pihak kerajaan kalihan magis narima pancen dina raraga ngamekarkeun wilayahna. Tapi Kanjeng Prabu Walangsungsang teh memang hiji raja anu pangabisana masagi. Gede tanggung jawab jeung nya ka rakyat. Buktina wewengkon anu beuki ngalegaan teh teu matak pugag kana gawe. Bener ceuk omongan Nyi Setayu, yen mun eta wewengkon ditarima Prabu Walangsungsang teh bakal bisa makeuhkeun lemur kalawan jejem. Buktina sawatara tahun kaliwat panggeusi nagara kalah katambah subur, rakyatna makmur. Kumaha teu rek kitu sabab wewengkon pamere Sumedang Larang teh ari dimanfaatkeun bener-bener mah kalah jadi namahan pangasilan keur amba rahayat. Kaayaan negeri jadi beuki makmur, rahayatna suka betah teu kurang sanang, teu kurang pangan. Mireungeuh rakyat sajahtera, raja katut pangagung sejena suka bunga. Asa hasil dina makeuhkeun nagara ngan bae. Kabungah urang kalihan malah jadi kasirikeun nu sejena. Malah tina sirik teh robah jadi ngewa. Anu ngarasa sirik ku kamajuan kerajaan kalihan teh di antarana Prabu Tereng Agung ti Kerajaan Galuh Jaya sirik. Sabab salian ti lega wewengkonna jadi eleh ku kerajaan kalihan. Oge tingkat kasejahteraan rakyatna oge sarua kaelehkeun. Kaulah teu tarima. Mireungeuh kamajuan kerajaan kalihan. Ari sababna kamajuan kerajaan kalihan teh sabari ngarempak rasa keadilan. Ceuk Prabu Tereng Agung ngahaja ngumpulkeun para patih jeung mantrina Sina Sinewaka di Paseban. Isim gaula teu acan ngartos. Kinten-kinten naon nu janten margalantaran. Wireh kamajengan urang kalihan disebatkeun tos ngarempak rasa keadilan wisdi. Ceuk patih. Balaguk teh teu ngagehan batur. Siapa patih? Nah. Cek raja nyegaga. Atuh Ki Patih teh murungkut sieuneuh. Ngeluh ketunggu jeung beheungna monokan jiga kuya rek dipencit. Dengekeun sia bodo anu pangheulana gumelar di dunya teh.
Kerajaan Galuh Jaya sabalikna ari kerajaan kalihan mah ngora keneh pisan eta teh. Ceuk raja. Cuman, leres kita bisa nun. Temal pati bari rengkuh nyembah. Tak geuning maneh ngardi. Cuman, jalan jeung kumaha nun. Lain sumun-sumun dirinya diukna. Karep teu jelas ya. Cuman nun. Cek pati deui bari ngagempor ngadeuketan ka raja. Ari sia sugan teh ngarti pisan sia belegog. Cek raja geus nyegag deui wae. Atuh Kipati geus murungkut deui bae. Dengekeun sia bodo. Lamun hiji kerajaan umurna leuwih kolot, artina eta kerajaan geus panjang lalakonna. Jasa-jasana oge leuwih loba batan nagara anyar. Ta eta anu kaula teu ngarti teh eta. Jasa kerajaan Galuh Jaya jauh leuwih loba batan jasana kerajaan kalihan. Tapi nah anu dibere hadiah tanah lega ku Sumedang Larang teh kalah ka kalihan lain urang. Ceuk Prabu Tereng Agung kutuk geneng. Namun Gusti kerajaan kalihan lagi gaduh jasa. Anu teu kirang-kirang agengna. Ngalangkungan jasana putri anu opatan teh. Urang kalihan saruhud usahana jalujur sareng balager. Kumargi usahana junun dina ngirim seba tahunan dina kuwera bakti oge. Kalihan mah pangageungna bata nagara bawahan sanesna. Ceuk Kipati. Ngadenge patihna kalah muji-muji kerajaan kalihan. Anu ayeuna mah nyaritana rada bentes. Prabu Tereng Agung nyepak guci tepikeun ka bencara tuh. Goblok sia mah. Kalah muji-muji musuh ya. Ceuk Prabu Tereng Agung bari rek nyepak deui guci anu sejena. Mun mah teu pada ngahalangan. Nah sia bet dihalangan. Guci nu aing sia. Nah sia make ngahalangan. Mitra raja sewot bari popolotot. Nepi ka popolotot atuh. Sanes kitu kaula nun. Namun upami sadayana guci ku salira disepakan. Kumaha upami sampean salira tideuh teu tiasa mapa. Ceuk patih sejena anu ngarejengan. Jigana Prabu Tereng Agung kakara sadar kumaha cenah mun nya sukuna jadi pateuh. Kaula teh suka ku si Patih anu kalah ka muji musuh. Golobog deui sia. Musuh dipuji-puji. Ceuk Prabu Tereng Agung deui masih ti popolotot. Dekedah ngumah amarah Gusti Prabu. Gusti sinuhun di Sumedang Larang telepat dina masihan kahormatan ka urang kerajaan kalihan. Ari margi sakae mujisim kaula. Kerajaan Galuh Jaya oge kapungkur zamana Rama Salira. Kantos dipasihan hadiah tanah gitu manawi Gusti. Ceuk mantri nagara. Eta mah baheula. Baheula lain keur zaman kaula eta mah. Temal raja teu tarima. Prabu Tereng Agung teh memang henteu tarima.
Sabab cek pangrasana anu gede jasa ka Sumedang Larang mah nya Karajaan Galuh Jaya, lain anu sejena. Tapi nah anu dibere pangajen bet batur, Prabu Tereng Agung maksakeun kahayangna sangkan tanah garapan kudu diserenkeun ti kalihan ka Galuh Jaya. Urang kudu ngadatangan Prabu Walang Sangsang, sangkan daek nyerenkeun hak kakawasaan tanah ka urang. Cek Prabu Tereng Agung. Kaulah ngutus Andika pikeun mangna pikeun pamenta kaulah Pati. Prabu Tereng Agung marentah ka patihna. Ari anu diparentah hate-hatena mah rada merod. Tapi wangkelang atawa baha kana kahayang raja mah deui teu wani. Matak seungah-seungah oge kapaksa nyubadanan cager wara mitra hanya ka bujeng neng nong duwi ka dieu heula mitra hapunten samodae kalepatan. Insyaallah enjing diteraskeun dina seri anu kalima tina carios Rusiah Pelet Maronge jasana Bapaan Merdeka Permana. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.